Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun ayeuna mah dongeng bahasa Sundana ngeunaan dongeng bahasa Sunda misteri. Anu janten tema judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda misteri disumputkeun ku kelong karya ku Lina Herlina. Mangga atuhnya ka pamiasa wilujeng didangukeun. Ningsih ngarenjag ulu pundukna carangkat. Mamat budakna anu kakara 6 tahun acan balik keneh wae. Padahal apan adan magrib. Geus ti tadi Ningsih jeung Asip salakina kukurilingan neangan mamat. Mimiti di sabudeureun imahna. Terus mah nyusul ka imah sobat-sobat budakna. Tadi teh basa tas mengbal mamat uih nyalira, cek Wawan sobat mamat. Kampung Cipelah nu simpe kapaksa udang deui. Anu geus narumpi di imahna kalaluar deui. Anu di masjid mah komo henteu kungsi balik heula ka imahna. Da terus mantuan neangan mamat. Bapak-bapak mah terus nyarieun obor. Aya oge nu mawa lampu senter. Bring we ngurilingan ka sisi lembur bari pating gorowok. Mat, mamat, manehna di mana, mat? Ningsih mimiti nyinghak unggal inget ka budakna si mamat. Maneh teh di mana, mat? Nah jam sakit can balik gerentesna. Kuruncul indungna lain ngupahan tapi kalah ngambek. Matakna aring geus rep-repan budak can balik teh gancang susul, cek indungna. Kumaha lamun si mamat disumputkeun kelong. Eta anu matak Ningsih ngarenjag bulu pundukna carangkat, inghakna jempeng. Henteu kapikir saeutik oge leungitna mamat teh lantaran disumputkeun ku kelong. Kelong mah saukur dongeng kolot baheula pikeun nyingsenan barudakna. Ngarah barudakna gancang ngampi. Ras Ningsih inget ka mangsa keur budak. Unggal bali ka soreang. Indungna bakal nyarita kieu. Ulin teh tong kamalinaan bisi disumputkeun ku kelong. Hese kapanggihna budak disumputkeun kelong mah. Lamun awewe matak sok aya nu nyebut oge kelong wewe. Cek indungna jangjangna rubah aya kana 2 depa kolot mah. Matakna budak anu disumputkeun ku kelong hese kapanggihna. Da dipindingan ku jangjang teh susuna rayun jeung gede. Matakna budak anu disumputkeun ku kelong bakal ngarasa betah. Ningsih ngarasa sieun. Tapi oge bari runya renyeng arek seuri basa indungna ngomong kitu. Lamun kitu mah resep atuh disumputkeun ku kelong teh, mah cek Ningsih. Hus, dasar budak banget ngomong teh saceplakna wae. Jurig mah anggar wae jurig. Maneh yang dipere dahar keusik
tapi katempana sangu atawa tai domba disangkana sukro sok gancang ngucap amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Ningsih gancang nurutan kitu kekecapan tolak balana manehna sin oge nya pasti keeng babarengan jeung kelong. Cek batur-baturna disumputkeun ku kelong mah bisa nepi ka samingguna. Lamun geus bosen masih kelong teh sok nunda budak anu dirawuna di mana wae. Begung cenah budak anu dirau kelong mah da tara dibere dahar. Tapi sa babaraha poe ti harita Ningsih geus poho deui kana panyaram indungna. Manehna ka malinaan deui ulin nepi ka rep-repan. Kapaksa atuh indungna neangan tuluy ngajiwir ceuli Ningsih anu nyengir nahan seuri. Peutingna atuh beur deui indungna ngadongengkeun si kelong. Kelong teh tadi nama awewe anu kaduhung ku kalakuanana, cek indungna. Manehna teh kungsi boga budak tapi budakna henteu diurus. Manehna embung nyusuan padahal cai susuna loba. Apan seueur susuna bubuk mak pasian we budakna susu kaleng. Hus, budak teh sok resep ngadebat. Pamali indungna ngacungkeun curug. Zaman baheula mah acan aya susu bubuk. Kelong teh embung nyusuan lantaran sieun pinarepna rayut. Gawena ulin ka tempat raramean peuting. Budakna mineng ceuri kalaparan. Manehna mah suka seuri wae di tempat bangreng ketuk tilu atawa di pakalangan ronggeng. Ari peh budakna di kitu-kitu leuleus kalaparan nepi ka hanteuna. Dedeh karunya teuing cek Ningsih bari nginghak nya karunya matakna salakina ambak kacida, salakina anu katelah sakti lahir batin. Pokna teh nyarita dasar awewe hentung nyaah budak sorangan dikakaya maneh mah bade seklong ngulayaban peuting-peuting. Lamun kitu mah geus we maneh teh jadi klong. Matak awewe teh tuluy ngajeng gelek jadi kelong. Ningsih resep kana dongeng kelong teh. Tapi sarua resepna kana dongeng indungna anu lain. Dongeng budak angon anu jadi raja, kancil anu minteran mau, budak bager anu ditulungan sireum lantaran manehna kungsi mulung sireum. Matakna kelong sok resep nyumputkeun budak, tapi sabenerna manehna lain arek ngurus. Lamun budak anu dirawuna lapar diberena teh kadahareun bobohongan dangdaunan keusik apunten tai domba biasana eta anu dibikeun teh. Nah kantos aya budak anu nya dirau ku kelong teh mah ampun ieu mah budak nya atuh indung maneh ngabamblam ti tadi disangkana dongeng biasa. Indungna molotot. Sobat emak si Supri keur leutikna kungsi dirau kelong. Matakna lamun nempot tai domba teh sok utah-utahan. Didin, Mang Didin anu gawe di peternakan hayam teh oge kungsi disumputkeun ku kelong waktu keur budakna.
jeung loba deui mana oge geus inget-inget poho pami aya budak disumputkeun kelong kumaha milarina mah kudu aya jelema pinter anu milu neangan kelong teh sieuneuun ku jelema pinter mah cek indungna atawa ku indung budakna anu disumputkeun teh tapi indung anu bener-bener ngurus budak kelong teh bakal eraeun ku indung anu ngurus jeung mikanya nya budakna tapi ka indung anu talobe budakna oge embung balik atuh si kelong embungeun mikeun budak anu disumputkeun anak ka indung siga kitu mah manehna bakal kabur bari mawa budak. Tapi eta mah dongeng baheula dongeng waktu Ningsih leutik ayeuna Ningsih geus 20 genep tahun sakola tamat SMK tangtu we Ningsih henteu percaya kana dongeng kelong teh nyoge kitu basa indungna sieun si Mamat dirawu ku kelong Ningsih muriding oge Ningsih gancang ngarongkong HP dina luhur meja. Kumaha Kang? Nah tos kapendak? Cenah ngawe ka salakina. Panggih mah acan, tapi tadi aya nu nempo si Mamat lempang sorangan ka Cilembu. Nah bade naon cenah ka Cilembu Kang? Meureun rek meuli suling. Apan Kang Karta tukang nyen suling teh urang Cilembu deug kana angen Ningsih aya nu nembrag geus 2 minggu Mamatnya hayangeun suling Kang Karta geus sababaraha kali ngaliwat ka lemburna tapi Ningsih angger henteu nyumponan ka hayang anakna aya wae pikiranna yen budakna acan waktuna dipangmeulikeun eta suling Ningsih terus nama riweuh ku pangresep anyarna sura-seuri sorangan macaan status Facebook sobat-sobatna milihan potret kenangan zaman sakola di potretan deui terus diupload lamun geus nyeun status atawa ngupload potret heubeuh Ningsih bakal nungguan komentar sobat-sobatna Mamat sorangan lantaran henteu wae dipangmeulikeun suling tuluy mah ulin deui we jeung sobat-sobatna Ningsih muringis aya rasa kaduhung jeung ngaku salah dina hatena rarasan anu mimiting ngamalir dina getihna kasak kujur awakna lamun kitu gawat atuh susul ka ditu Kang cek Ningsih beuki hariwang nya ieu oge arek ka ditu tong poho kokonci panto jeung jandela Ningsih nundah deui HP tapi saacan Ningsih ka dapur indungna nyamperkeun kumaha cenah cek salaki maneh cek indungna saurna tadi aya nu ningali Mamat ka Cilembu rek naon cenah ka Cilembu panginten meser suling apan saminggu ka tukang geus dipangmeulikeun Ningsih beuki muringis ya bikin ka salaki maneh lamun si Mamat kapanggih disumputkeun ku kelong buru kacai doa ieu cek indungna bari ngasongkeun amuk muhun mah abdi bade tutulak dapur heula abdi bade nyusul Kang Asip ayeuna nya gancang bejaan namun aya kitu kieu cek indungna saacan ngaleos
Ningsih gancang tutulak panto jeung jandela. Manehna nelepon salakina. Menta ditungguan darek milu ka Cilembu. Peuting geus nya poe basa Ningsih turun ti imahna. Untungna bulan geus tereh purnama. Nyangan nya oge remeng-remeng tatangkalan jarang kunglir buta anu ngajaga lembur. Sora jangkrik cari cangkas. Cihcir mare ngan simpeng. Ningsih lempang rusuh dituntun lampu senter. Di hareupeun tangkal sukun Ningsih ngarandeg. Jantungna ngadadak ratu. Sukuna ngeleper. Bulu pundukna mudik di hareupeunana dina dahan sukun aya anu diuk bari nangkep harigu. Buukna anu ngareuwik saware nutupan beungeut anu sinis. Ngadadak jangjongnya dibebarkeun. Ningsih beuki ruas. Mat keur nangkep makhluk henteu puguh rupa bari susurayut eta. Sakadapa ngalieu ka Ningsih anu beuki ngeleper. Mat, hayu uih bager. Cek Ningsih hampir henteu kadangu. Mamat ngareret ka handap. Netep indungna ku tetep ceuleuyeuk. Mat, enggak ngajeleng kasep. Ku emak disanggap. Mamat mah alim ka emak. Mamat mah bade meser suling. Muhun ayo urang meser suling. Alim ah, mamah bohong. Mamat mah bade diantar ibu ieu. Hei, kelong, maneh entong ngabohongan budak kuring. Cek Ningsih ngabekas. Ngadadak aya kawani. Tuluy manehna sieun nempo beungeut jeung tangtungan makhluk pikasieun eta. Tapi rasanya ka budakna anu nyebabkeun manehna wani. Kadiekeun budak kuring. Aing mah teu ngera kumanye. Cek si kelong bari kleber hiber. Ningsih nyabakan saku jaketna tapi emuk. Pamahanan indungna henteu aya. Manehna nya henteu percaya kana kapercayaan indungna. Emuk si cai dua tadina ditunda di imahna. Ningsih ngudupruk leuleus. Cimatana ngelembreh netep makhluk pikasieun mawa budakna. Tah sakitu pamiarsanya ieu dongeng bahasa Sunda nu ngeunaan misteri. Aduh, sim kuring oge jujur macakeun caritan oge ada rada-rada meringkak. Tapi lumayan lah nya berbobot gitu pamiarsa. Mugi we tiasa ngahibur baraya pikeun oge anu resep ieu dongeng anu ngeunaan misteri. Gitu barayanya. Mangga atuh dipihatur Ujang Combro bade istirahat heula. Hatur nuhun atos didangukeun ieu carita dongeng Ujang Combro. Engke di sesi payuna. Insyaallah Ujang Combro midangkeun deui dongeng bahasa Sunda anu langkung resep tinu ieu. Mangga nya dipihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.